Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Fadzohiru mangka ari anu dohir, wasabitu sareng anu tetep, wa ari itu dohir eta al-haqqu ta'ala Allah ta'ala, lau kawana lain kawan, lain makhluk. Ari anu dohir teh jeung anu tetep teh Allah, lain makhluk. Ta eta teh tina sapalihna ilmu kama'rifatan. Jadi lamun can aya patekadan hate nu dohir Allah, nu tetep Allah, eta can ma'rifat ka Allah. Netepkeun Allah dohir jeung tetep, ngan aya deui nu dohir jeung tetep salian Allah, batal ma'rifat teh tadi. Jadi sajaba nekatkeun teh yang dohir di Allah kudu nganunggalkeun deui. Eueuh nu dohir kecuali Allah, eueuh nu tetep kecuali. Lamun netepkeun dohir jeung tetep dilian Allah, eta jelas hate nu teu nyaho Allah. Kumargi kitu di mana urang manggihkeun hiji perkara ku salah sahiji alat nu aya di diri urang, saperti soca manggihkeun rupa. Rupa teh ku soca kapanggih, tah nu kapanggih teh tekadkeun ieu teh teu dohir teu tetep. Geuning eta dohir kapanggih ku panon, pedah ku nu dohir didohirkeun. Geuning eta tetep, pedah ku nu tetep ditetepkeun. Jadi dohir jeung tetep nu aya di lian Allah mah eta teh tapak pada melan nu dohir nu tetep. Mun teu ditekadkeun kitu teu nyaho Allah. Mangkoning bismillah osok, Fatihah Allah, Fatihah osok, tapi teu nyaho Allah. Malah geus masantren bisa maca kitab ngawuruk, tetep we aya nu tetep salian Allah. Jadi ngawuruk bari teu nyaho Allah. Oh kan. Eta nu katipu teh, peda geus ngawuruk, peda geus bisa maca kitab, rasaan geus ibadah, peda sok salat. Padahal bari teu nyaho. Disokang lamun netepkeun dohir di Allah, tetep deui di nu sajen. Atuh nu sajen teh jiga Allah hari kitu. Ek dikamanakeun sifat mukhalafatul lawadi siji sok. Lamun urang teu netepkeun mukhalafahna Allah teh teu jadi iman teh kan, karana ma'rifatna teu jadi. Tapi urang ngaku iman da teu nyaho, da tara ngajibab iman teh. Iman teh babasaan we ti kolot baheula sing iman sia. Ari logatna mah apal percaya, iman teh ban. Nya logat percaya, tapi teu apal hakikat iman. Ngan ukur apa logat harfiah unggul. Ieu basa anu ceuk Abah, lah dunia mah rek ngapu ngapaksancang ge teh nyaho Allah mah ruksak akhirna mah. Salat oge sakumaha loba salat 1000 tahun salat, bari teu nyaho Allah, ruksak salat kabeh nu 1000 tahun teh kan. Teu kabagianna naon.
Pagsia kepangi aya. Mun tiba eta ngaji teh kieu nya. Ngaji teh diajar Fatihah eta disangkana eta ngaji. Padahal pangeulana ngaji kudu nyaho Allah heula. Engke teh mun Fatihah ieu dawuhan Allah, oh aing apal Allahna. Ya mah ieu teh Fatihah dawuhan Allah bari teh nyaho ka Allahna. Sia dina Fatihah teh kudu minta tulung ka Allah hungkul, sia mah kalahkan tali Roma. Aing mah kana ka Allahna ge teu nyaho. Apa teh Quran dawuhan Allah cek ajengan aing mah Allahna ge teu nyaho kan. Teu can dibejaan ku ajengan. Isokan ngaji asa anggeusnya. Eta bahasa apa? Lain dunia orang boga mobil hebat, imah hebat, akhirnya jadi ruksak hirup. Dan gitu eta. Ngamprung ngawuruk 2000 santrina, bari teu nyaho Allah, ruksak akhirnya mau jadi amal ngawuruk. Da bari teu nyaho Allah, aing nu bisa lagi ngawuruk teh. Lamun keur ngawuruk ngaku bisa aing eta ajengan eling teh. Eling teh kan? Oh berarti lamun ngobrol teh eling ngalinur. Ajengan ngalinur di guruan atuh. Oh ada guru kencing berdiri mah murid kencing. Guru teh eling muridna kuat kan. Maot murid atau pingsan. Ya tadi nyakeun ngaji teh kan. Marah teu lila ngajina. Sabrobat ting jadwal itu diringkes-ringkes juga dina ilmu diteteh lah. Lah panjang-panjang ngadongeng ka mana dae teu. Gitu kan. Itu supaya nyaho Allah. Padzahiru wasabitu wa Allah Ta'ala law kauna. Lain makhluk. Zahir jeung sabit. Jadi ingat kan. Lamun urang ningali soca kana hejo, tekadkeun buru-buru ku hate. Ieu aya na hejo teh hakikatna eueuh. Tah kudu kitu. Sok ingat kitu tara. Tara. Membawa tuh keur ngaji teh kana itu ka sawah ka mana. Ningali jirim. Kapangi ku soca jirim? Wujud dia teh. Hakikatna eueuh. Terus kitu tekadan. Nu bener mah kitu, patekadan hate teh. Ya mau di sawah aya, ditekadkeun pare aya, asa bener balik. Macul ge asa rek menang ganjaran. Ku nekadkeun aing nu bisa macul ge. Macul bari teh eli. Ari diplak pare hayang barokah. Atuh puguh we barokah kumaha. Nu maculna ge teh eli, nu melak teh eli, nu tanurna. Ingetna teh sabaraha menang pare aing teh. Oh jadi nu maculna salakina teh eling panjikan nu tandur teh eling jeung nu teh eling. Ari geus jadi pare hayang barokah. Ek berkah kumaha? Atuh pas diheuleur teh di dahar, dur lohor kaling hayang sare kal hayang hese. Teu barokah nu di daharna teh. Lah gitu kan. Namun perkara nu berkah nu dipigawe ku jalma nu hatena teu nyaho Allah. Migawe hiji perkara nu alus cek dina dohirna tapi migawena bari teu nyaho Allah. Aya tujuan ka Allah mah kitu. Oh. Aya tujuan ka Allah mah tuh rungkad kan. Nu mata kakang kahade ya kan. Kudu diurus hate teh. Tak aya keterangan ti ahli-ahli Allah man hafadzal fuad hufidha minal fasad. Sajal manu ngaraksa hate diraksa tina karuksakan. Eta hate nekadkeun wujud kana teu wujud. Teu dijaga, anger nekadkeun aya makhluk, aya Allah. Nu mata urang butuh ka makhluk teh nekadkeun aya, menyabutuhkan eueuh. Nyarane ka makhluk teh nekadkeun aya, menyaranekan eueuh. Yang betul-betul eling nyaranekan eueuh. Ari nyarane makan aya, ayeuna urang nyaranekan eueuh. Teu dijaga hate teh, jaga hate tina akidah zaigoh, tina akidah nu salah. Urus hate ayeuna mah. Lolobana jalma salat ibadah sagala dipigawe nu aralus
tapi itu jadi alus gara-gara teu ngaraksa hate. Teu dijaga tina akidah nu sasar hate. Jaga kurang, rek salat jaga hatena. Jadi dina setiap amal orang kudu ngajaga hati, terutama ngajaga tina ma'rifat ka Allah. Jadi supaya terus-terusan ma'rifat ka Allah. Jalma nu ma'rifat mah tara salah milih. Jalma nu ma'rifat maka Allah tara salah milih jalan, tara salah mikir. Karena kunaon? Diraksa ku Allah. Itu nu ma'rifat ka Allah maka kasih Allah subhanahu. Nah mata kasih Allah mah diraksa tina nyarane kalian Allah, tina resep kalian Allah, tina ingat kalian Allah. Mata ari hate teh kabegitu lu. Nu nyaho ka Allah teh kahiji nu nyaho tapi bari teu resep. Nyaho orang ge ka Allah tapi teu resep ka Allah. Oh piraku teu resep ka nu nyaho. Lamun nyaho alus piraku teh nyaho. Berarti itu mah nyahona nyaho bohong kur nyaho hungkul babasaan. Ari nyaho nu bener mah kan nyaho teresep. Aya nu nyaho teresep, aya nu nyaho bari resep. Itu aya nu nyaho bari poho. Poho kan. Ari nu poho lamun teu dielingan kira-kirana eling mah. Mata kurang kudu deket jeung jalma-jalma sok ngelingan ka urang. Mana nu areling nu ngelingan nyan teu eling-elingan. Manehna ge teu eling ka batur ngelingan. Tukang eling. Gitu. Lamun urang tara eling sing daek bergaul jeung sok eling. Jeung tukang eling insyaallah jadi eling. Ya mau keur mau orang teh eling bergaul jeung teh eling dia tuh pagjengut-jengut nu gunul eta. Eling itu kan. Aya anu ma'rifat bari teu eling. Aya nu ma'rifat bari eling. Ngan sakapun sok poho. Aya nu ma'rifat bari tara poho. Aya. Artos kan ulah. Ngara apal urang. Ma'rifat tapi bari poho. Itu ma'rifat ngan teu eling sabab poho. Saya ta mukmin mahjubin. Kok ada di kalangan sok poho urang ge. Urang ge lamun papangi jeung bapa mah teu pernah poho. Ngan lamun jauh mah sok poho. Keur mikiran duit, ka bapa. Tapi hareupeun bapa, aya bapa pernah poho urang waktu bapa hareupeun. Gitu. Aya anu ma'rifat bari eling ngan sok poho sakapeung. Nah, eta ma'rifatna saha? Ma'rifatna jalma can nepi ka makom tajalli. Nu ma'rifat can nepi ka makom tajalli sanajan eling osok poho. Naon sabna ari keur teu tajalli mah saperti ka bapa teu dihareupeun. Loba ingat urang, resep ka inung ka bapa teh malah santri mah ceurik, ingat ka inung bapa. Waktu ngaji ge ceurik mun ngaji. Balas ingat ka inung jeung bapa, tapi sakapeung sok poho. Aya pohona aya kita main bal budak santri ge poho. Jing merebah itu main bal ceurik teh jadi seuri deui. Ngan ka kobong ceurik deui. Gitu kan. Kita ya bahan pemarkiran teh dilegaan deui kan. Tupangi dipake ku barudak upacara. Sararea. Waduh. Akanlah ulah mikir eta yang tulikeun hiji. Nah, kana parkiran ingat. Tah, jadi aya anu ma'rifat bari eling ngan sok poho. Eta jalma nu can usul ka Allah. Jadi pohona mah kumaha deukeut jeung jauhna.
Lamun hijabna kana loba poho saeutik eling. Lamun hijabna geus ipis loba eling daripada poho. Tah gitu kan. Jadi campur eling poho eling masuk wae. Eta aya bisa kira-kira diurang aya. Aya diurang. Jika nu loba dinya urang. Tah nu katilu nu tajalli nu ma'rifatna dina makom tajalli mah moal pernah poho waktu tajalli. Tanyakeun saha teh nu poho waktu tajalli? Moal poho. Matak lamun arifin keur poho eta keur teu tajalli. Dari tajalli teh aya terus tajalli terus. Aya anu tajalli ka kabeungan bari carang. Aya nu saumur sekali tajalli teh terus saumur hirup teh sekali. Oh paneri-paneri ge asup ka surga. Tajalli ngan sakali itu. Aya anu remen tajalli. Nu tajalli teh kan aya anu bisa tajalli ngan can hebat. Aya hebat pisan. Matak tajalli teh beda-beda. Aya jalma anu ningali ka makhluk samemeh ningali ka makhluk hatena tajalli ka Allah. Aya nu bareng keur begitu ningali ka makhluk begitu tajalli ka Allah. Aya anu sabadana tajalli ningali ka makhluk can tajalli. Ari geus 2 poe kakara tajalli. Eta meureun tajalli ngan teu peuti pinter. 4 jeung 5 kali 3 sabaraha? Dengan kalkulator tuh hitung geus sajam bisa. Eta ge bisa ngeusian ngan belet berarti. Beda jeung anu cepet langsung bener. 4 jeung 4 teh keur nyaho 8 urang. 4 jeung 4 sabaraha? 8. Teu kudu mikir deui. Jadi begitu 4 jeung 4 hadir 8 hadir aya. Eta nu ka Allah ge anu kitu. Begitu ningali makhluk tajalli ka Allah. Sanajan tadi keur teu tajalli. Itu aya anu ningali makhluk hese tajalli ieu mah. Wah, engke ari geus kakara tajalli. Ba'dahu eta mah. Tah eta teh tajalli ngan teu pati alus eta. Nu hebat mah nu qablahu ma'ahu ba'dahu itu. Hebat pisan, nu hebat, anu teu pati hebat. Ah gitu. Jadi waliullah nu tajalli terus mah moal pernah poho ka Allah. Pan jelema eta teh ada jalma ge hakikatna Allah eta mah keur teu inget ka makhluk mah. Sok pangnulukeun jalma nu mana nu poho ka Allah waktu tajalli. Itu tajalli mah tangtu eling ka Allah keur waktu tajalli. Ngan engke dina nalika sampurna tajallina aya majdub. Tah. Ari majdub mah lain dibahasakeun tajalli eta mah poho kana dirina. Geus teu kataklif tajalli. Da keur majdub. Oh. Engke aya majdubin, dirinya poho ka Allah. Karena diri poho. Lain poho ka Allah sabab hate kacampuran ku nafsu. Tapi poho ka Allah teh karena leungit akal kabeh. Leungit taklif, leungit akal kemanusiaanana. Jadi akalna kumpul balik ka Allah kabeh majdub. Eta majdubin teu sah diguruan. Itu majdubin teh sah diguruan. Karena naon? Makom nukus, teu ingeteun kana diri, teu ingeteun ka makhluk. Kegeus di mana parku deui kakara bisa diguruan. Ah gitu. Aya ahli usul teu sah diguruan, nyata majdubin. Ulah dituturkeun bisi buka guru majdub tong dituturkeun. Keur salat muter jam heula turun deui dagoan we ku urang teh. Ulah maju serangan muparakah jeung guru. Guru teh nah bersolat muter jam. Ari teu apaleun batalna salat piraku da aing ngaji ti manehna. Majdub. Ulah diturutan. Ansabna teh sah dijadikeun guru sabab makom nukus. Kayak sampurna balik deui ingetan ka makhluk. Nah kakara eta disebut guru mursyid eta. Di makhluk ka Allah geus di Allah teh inget ka makhluk. Ajrub disebutna kayak mun geus inget di ka makhluk muqarrabin ta eta sah diguruan.
Jadi guru mursyid teh muqarrabin, isina nanyakeun. Pengen je guru muqarrabin. Ku teh nyaho muqarrabin, ha ngaji heula. Teh nyaho muqarrabin nyaho ku mursyid kumaha. Teu bangunan pangdukun cenah jeung aing teh nyaho kabatur keur muqarrabin. Dan muqarrabin mah tingkah teh sama apa tingkah teh kecuali nu dipasihan karomah kalau papangi. Ya batur mah papangi di baku mustawan jeung rohani guru. Itu antak aya anu ngaji nyaritakeun bab alam. Aya nu nga-SMS cenah. Go eta jangan bebeja. Aya nu nga-SMS, ulah nyangka guru uing tara ka langit teu ngapeuting cenah. Itu merupakan nerangkeun bab usul. Eta santrina ulah nyangka guru kuring tara ka langit teu ngapeuting. Itu. Ucuk guruna eta, geuning tara papanggih jeung aing. Repeh. Geuning tara papanggih jeung aing cenah. Aing osok ka mustawan, eueuh guru sia mustawan. Nah, gitu. Para panggih rohanina kan batur. Di ma'alim, tentang alam teh. Alam dunia, alam malakut, jabarut, izah, kabeh opat. Jadi dua kodim, dua hadis. Tah rohani teh sok narai ka am kodim ka ditu. Panggih aya di jabarut panggih. Jadi si itu keur tajali sifat, si rohani ieu keur tajali sifat. Entak para panggih, tak wali jeung wali mah apaleun. Urang mah asal kopiah melatang disangka wali. Baju koko ngejripit salat wali. Rohanina mah bunga yapak di dieu di akuan. Kos engkang-engkang saumur hirup dina cai, teu apal jero cai. Datara teuleum teh. Ada engkang-engkang sok aya bejana teuleum. Teh eta saumur hirup Islam, saumur hirup iman, tapi teu nyaho hakikat iman. Teu apal hakikat Islam. Kesalahanana naon teu ngurus hate man hafadzal fuad hufidho minal fasad. Si eta keterangan. Sajal manu ngaraksa hate diraksa ku Allah tina ruksak. Salat mah ruksak dan ngaraksa hate. Hirup mah ruksak dan ngaraksa hate. Ini kasawage teruntuh iman sabab ngaraksa hate. Itu empo parekoneng atau we parekoneng alaun. Tereh panen moal. Mata ngomong parekoneng teh. Kang, nahnu fitnatun fala takfur. Urang mah teu apal bahasa eta teh kan bahasa pare itu. Duit osok ngomong kitu. Nahnu fitnatun fala takfur. Awas Kang, hati-hati raksa hate. Uing sok jadi fitnah keur mana? Bener. Aya nu galo-galo loba duit mung salat mung ngaji mah. Ulin terus. Sabab loba duit. Eta teh ngaraksa hate. Raksa. Nalika fakir raksa hate, bisi musyrik. Oh, anu musyrik sama fakir. Aing ka Allah minta teh dibere wae, neangan we lian Allah aing naon atuh cenah. Cuk batur tuh tali Roma apel jin beuli. Da ka Allah minta bongan teh dibere wae. Balas teu ngarti teh. Teu paham bab Allah. Lain Allah teh mere ngan mane minta nama salah. Ya Allah, ka mana ya Allah? Alif lam lam ha, cuk Allah aing mah lina eta. Ari urang alif lam lam hak salah kan. Teu ngajaga hate tina salah. Itu kan. Jadi lain Allah teu ngajabah ngan anjeun ngentana nu salah. Nyalahkeun Quran dunia istajib lakum. Tah eta banget teu boga ilmu. Boga ilmu mah moal kitu. Teu dijaga hate kalau goreng sangka ka Allah. Aya apal teu init. Aduh jangan aing sok ngaji ada hakikat, tapi hatena teh dikeun init ya kawan di dieu. Ka mana resep ka mana padahal keur ngaji tauhid nyaho. Salian Allah mah teu hirup, maka resep kana maut, teresep kana hirup. Tara leumpang teu nepi. Mantap jalan ka Allah mah nanya bari rumpil. Jabal wa begalna ari nu leumpangna tanaga leutik bari hoream. Atuh loba nu teu nepi. Nanya jalan ka Allah teh nanya.
Falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Nanya kurma nanya rumpil jebol loba begal ari urang anu inditna taraga leutik bari teu purun. Oh nyangsang di tengah nyang paratu bisa indit kan. Matak dikir teh yang usul jadi dukun heula 5 tahun. Geus wareg jadi dukun kakara lilir. Duh aing salah ya teh dikir. Kakara naik deui ka ditu batur mah geus balik deui sia teh mah can ini can. Lasok loba ting ruana mah di jalan. Eureun-eureunna dekat Ciawi di Malang di Pamoyana anu ngariung, ngariung. Kayak geus beres ngariung ini, batur mah jam 8 geus balik deui meuli tahu ka Ciawi. Ieu mah magrib jam datang. Da ulin, tak lasuk bari ulin. Ibadah pula bari ulin kade. Tak aya keterangan deui kan. Man salaka malaka wa man hada halaka. Ya ahli-ahli Allah ngaringkeskeun slogan-sloganana teh kan. Teu kudu jauh-jauh mikir. Man salaka malaka. Saja menungambah jalan usul. Itu wa man hada halaka nu mengkol ti jalan usul rusak. Hate mengkol mimitina hate. Hate teh supir pan ari imam hirup urang teh hate. Cuk Rasul al-qalbu malik walahu junudun. Ya bala dia mah ya bala dia. Diri mah leungeun, suku, panon, cepil, lisan. Pamimpinna naon hate. Lamun hate salah tujuan, rusak da teu nepi. Matak man salaka malaka wa man hada halaka. Tulisna panto itu teh kan dina mah. Ingat aing, ngaji tapi salah niat rusak aing. Matak loba nu pangsiun ngaji. Loba nu pangsiun. Ngaji biasana kulantaran teu kaharti eureun. Da bari teu nanyakeun mah ngaji aing beunghar moal mun ngaji ka dinya. Hayang beunghar aing ngaji ari teh dekeun beunghar eureun ngaji. Da salah niat rusak ngajina teh bener. Eureun. Lamun tujuan anak ka Allah. Nepi. Hiji ditulungan ku Allah, da tujuanna ka Allah. Ah gitu. Kaduana anu dituju Allah mah tar leungit. Urang mah kadang-kadang nuju ka bapana kreuweuh ka Jakarta. Atuh lolos. Ari Allah sok leungit tara. Nuju ka Allah, Allahna keur sare, tara sare Allah. Gitu. Menuju ka Allah, Allahna cenah keur ngurus bencana di anu tara eueuh. Da muhitun bi jamil makhluk. Teu pernah eueuh Allah. Matak untung menuju ka Allah. Matak kade kan. Lagaga mah. Eta kudu dicatat Kang di. Nu leuwih utama kudu ngaraksaha sabab hate teh pamimpin ieu pun. Cirina jalma nu dipigat cinta ku Allah diraksakeun. Lamun orang boga hate bari tarangsa hate. Ciri Allah penuh ka urang kan. Itu diberi kemampuan orang keur ngaraksa teh. Jadi surga teh eta sebenarnya mah. Lain surga widodorina sakieu ieu sakieu. Eta mah surga makharib. Surga teh dikaduniakeun. Sarudak menang surga eta nu hatena dijaga ku Allah. Nu teu dijaga mah mali ka surga keun. Diraksa tina pagawean hate nu salah. Nawatak ingat akan tadi. Wan hafadzal fuad hufidho minal fasad. Sajal mak nu diraksa ku Allah hatena diraksa tina karuksakan dunia akhirat. Itu eta ku sakitu ge bahasa teh teuleum eta teh ka. Aing hirup teh salah gara-gara
tara ngurus hate. Ari amal alus, ari hate goreng da teu diurus. Salat osok, sedekah osok, ngaji osok, ngan bari ngaji teu diurus hate. Keur salat teu diurus. Gitu. Ruksa. Dan nu diraksa ku Allah mah, nu diraksa hate, hate ngarak mun urang sok ngaraksa hate, eta hakikatna ridho Allah. Mun Allah teu ngabisakeun urang teh aya teu masihan kemampuan ngaraksa hate, eta teh neraka Allah. Bendu Allah. Itu kan. Gua bingung kumaha ridho Allah teh. Eta buktikeun. Tara ngaraksa hate urang bener keun hate. Ek salat luruskeun hate. Mata kaya inti darus salat teh. Ngaraksa hate lain ngalamun di masjid. Ada gua salat sajam cilukul di masjid. Bari hate mikiran paculeun. Ki aing teh salat ka mananya ya teh. Njem sirip ka mana teh kebudakeun balong. Lain. Raksa hate tina akidah zaigo. Gitu. Ieu diri katingali ku panon, tekadkeun buru-buru ku hate hakikatna eueuh. Tina sawarena buka maripatan nekadkeun eueuh ka malu. Tina sawarena teu aya kanyaho ka Allah nekadkeun wujud ka malu. Itu ari lisan nyebut wujud mah teu jadi salah, ngana mun hate nekadkeun wujud salah. Da mustahil lian Allah boga wujud. Pan aya nyertakeun wenang sote Allah wenang adamalna. Ari makhlukna mah wujud teh mustahil, misi wujud ge mau wujud ka Allah. Tetap itu wujud waktu wujud ge da mungkin wujudna. Bila Allah mungkin ngadamalna jadi mungkin wujudna. Lain Allah mungkin kasifatan sifat wujud Allah kade, lain makhluk mungkin kasifatan sifat wujud Allah. Sabaya nu ngaji kan? Cek jumkuring sifat wajib di Allah mustahil di makhluk. Derak-derak teh ngaji panuri. Ngan misnallah ya santri mah Kang kumaha eta? Belah rakyat teu nyaho dia salah. Mulai bicara pada ayeuna mah cing jawa kariweuh itu. Tapi paur jelema salasar. Cenah ari Allah teh wujud, mustahil cenah makhluk boga wujud. Lain mustahil wenang cenah geuning we aya ieu cenah. Waduh bahaya. Lu ajengan teu apal wujud Allah kitu. Eta santrina geus ratusan kali. Waduh. Kumaha tara ngaji cing. Salah ngaji itu teh, kurikulum salah. Mata pendidikan bisa sukses lamun visi misinya bagus, artinya niatnya bener lah itu kurang. Kaduana kurikulumna. Kurikulum itu sesuatu yang dikerjakan oleh santri untuk mendapatkan ilmu. Diambil tina bahasa Yunani kuno. Kurikulum. Mata khadmut ta'allum teh lain pesantrenan diruntuhkeun. Kurikulumna. Guruna nu kuduna mursyid ari lain mursyid atuh kurikulum salah. Nu wajib diheulakeun teu diheulakeun, nu paneuri diheulakeun. Ari ngaji parmi kepayaan geus sadoayan encan. Itu. Kalau piang geus katalar, ari rukun salat teh apal. Salah guru eta teh. Guru mau patahanna. Kudu nyaho guru teh, mana heula nu kudu dipatahkeun ka murid. Mursyid mah paham. Salah ngaji, ya salah. Kurikulum salah. Hadmut ta'allum teh hancurkan kurikulum. Tingali kurikulum na kumaha tuh. Panengadoa Nabi Ibrahim teh tingali. Nu matak sukses pendidikan Ibrahim teh salah ngawuru. Da memang Ibrahim nage atuh da mutlak mursyid dan nabi eta mah teu kudu diragukeun deui mursyidna. Sifatan Ibrahim qalbuhu lirrahman wa badanuhu liniron wa maluhu lidaipan wa waladuhu lil qurban. Ta eta ciri mursyid. Mana hatena pikeun Allah. Jadi teu aya tujuan amal nu teu ikhlas Ibrahim. Nah hate mah eueuh tempat pikeun makhluk Allah satitik oge. Pinuh ku Allah hukum. Dina hate. Tah kitu wa qalbul rahman. Urang berdahu maremir aya tujuan kana sajen saeutik. Nah,
Oh lepas itu mah hate pikeun Allah satitik tempat pikeun lian Allah. Waladuhu lil kurban, artinya tidak takut risiko, sanggup berkorban demi perjuangan hidup. Tak cengguring, hidup yang tidak berani berkorban tidak usah hidup, dan kamu tidak akan pernah hidup seumur hidup. Sebab sudah mati waktu hidup juga. Kamu keur maut, maut kumaha? Keur hidup ke paya gimana? Sebab daya perjuangan. Tidak berani berkorban. Oh. Eta mursyid berkorban. Wa badanuhu liniron, sangsara ridho, geus. Lain kudu ngaduduk sorangan. Geus Nabi Ibrahim pada diduruk ku Raja Namrud. Duduk ke aing ulah. Nyeri. Beureun kaduruk kita gimana? Sangsara kaduruk. Ridho nyeri hate jeung sangsara hirup dina nalika ibadah ka Kiai rek ngaji bari lapar datang hari itu teh nu boga hajat pohoeun aya nu kitu ka. Oh nah sudah hari isuk jam 12 putih tapi ridho sabar teu kukulutus awas ku aing atuh teu kawas Ibrahim bari kitu maka ada aya pohon bener. Aya abdi rek dahar eueuh sangun apa. Eta diatur ku Allah gitu. Aya rek meuli tapi eueuh beulieunana. Ari keur umrah pada teh jeung haji wawan. Ka mana geuning ka Singapura ka mana? Duit mawa tapi lapar da eueuh beuli. Rek meuli sang musuh dicampuran beli tepung udah minoritas pan eta mah muslim teh. Salat ge digang da masjid. Geus di lorong, salat terus. Salat teh berjamaah di dieu. Paranehun batur keur naon ribut lah, ridho. Yang kukulutus balik umroh pada sangsara teh. Sing ridho papangijeng kasulitan. Ayeuna dicoba ku Allahnya. Ka Mekah ge geuningan rek mandi saat ari bagian batur ngocor. Wah itu. Ingat tah, urang bosok kawak can di Indonesia namanya. Anu nginum teh dibere ku. Ah gitu. Ting ridho. Aya rek ngaji ge pan. Duit pohoan. Ari bensin beak dituntun sakilo. Ngajam teh aing mah ngaji deui kali tihad sangsara kamari dieu. Henteu ngaji aing masalah aing poho. Oh. Teu nyaho kita disebutkeun ku pamajikan. Ngarulah ngaji wae. Siapa wakil pribadiun ini tuh ngaji. Paling dicarekan. Ridho, Kang ridho. Nah nalika ibadah, matak aya tersirat dina mana hadis cek doktor hadis ya profesor hadis. Ya hadis-hadis Rasul loba makna anu tersirat dina hadis Rasul. Kalau kita beribadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, asal ikhlas walaupun menyakitkan, benar kan? Walaupun merepotkan, gara-gara sodako kamu merasa aing jadi kurang udud di, kurang udud, bener. Ngaji jadi lumpang aing beak duit kamu dipakai sodako, walaupun menyakitkan, walaupun merepotkan, walaupun menyulitkan, ingat Allah sedang memperbaiki hidup kita. Syarat hayang diomean hirup walau ni wong aduh angkul Gusti omean hirup Gusti abdi teh hayang jadi jalma beungeur hae belum minta diomean hirup tapi ari ibadah ngedul sedekah ngedul kumaha moal diomean hirup urang lamun urang teh ibadah mah ka Allah. Ingat ibadah teh hakikatna ngomean hirup keur urang lain keur Allah. Matak sing sangsara ge ridho aing. Urang ge ridho macul bari hujan rek diburuhan. Nah, ari ka Allah teh inget Allah mah komo Al Jawad Al Karim, jelema ge anu koret muruhan urang macul teh. Ngan saeutik urana 100.000 teh diberna. Bener dong. Allah mah apa? Al Jawad Al Karim beungar Allah mah. Beungar barang bere tersaeutik.
Punya aya nu beunghar mere saeutik, koret. Hakikat nama fakir gitu teh. Boro-boro batur aing yang keneh mah kitu. Gitu kan. Wa maluhu lidhaifan. Hartana pikeun tamu. Cak aya ajengan terpati dahar puasa. Mun eta tamu buka. Oh tamu mah puasa terus apa. Dahar saayana tara mewah-mewah dar teh geus di antara dahar kubarna geus kolot. Ini tamu matak aya ajengan torjo wah bunga. Kunaon kang bunga? Aduh. Si mah lamun aya tamu teh sok alus dahar teh cenah. Tak uing milu dahar jeung tamu. Ari menta mah teu sanggup. Sieun nyarekan hayang alus. Loba tingkah hayang kos buka usaha we. Ari kitu mah aya tamu sok maksakeun ieu teh. Pun bojo teh ajengan syukur tak sungremen ka dieu cenah. Aya ajengan krunya ya. Mayorna teh aya tamu we. Batur wa maluhu lidhaifan teh. Bahasa teh Kang. Naon tukang mere maweh ka batur. Bageuran. Bener kan? Bageuran. Wah ajengan ge di koret mah ka surga bejakeun. Komo santri. Komo tara ngaji mah nya. Ngaji tara koret ongko nyucu deui teh. Oh bejan. Kitab hejo koneng nu badag nu leutik can manggih nu koret ka surga. Teu manggih keterangan aya ajengan di dieu cisok kacung. Bisa nu manggih nu koret ka surga. Moal kecuali tobat. Memang maot buru-buru bere tobat tina dosana. Sia tanu koret. Ngaji getol salat getol koret moal ka surga ieu mah. Geus lah. Pulgar we ngajina ieu namanya poksang artinya. Ngarah ka harti bongan di leuleyan teu ka harti wae. Nu dangkeun santri di leuleyan teu ka harti talapung. Sia ribu-ribu teuing mana? Amaluhu lidhaifan. Ibrahim ta jadi mursyid teh diringkeskeun di sabaraha tadi. Apa? Bener ta kulinya nengan mursyid ta guru bereha. Atena selalu eling berani berkor. Udah kunaon jang rek balik beri ceuri Bapak kahuruan gimana cenah? Makanya abdi buka hutang kajengan 4 bulan deui can mayar hutang. Geus ridho lah geus mana. Digampangkeun we. Lamun aya nu gampang kunaon yang anu sulit kan? Gampangkeun geus ridho mana situ. Moal mah cicing mana di dieu. Bapak teu kaduga dibere dahar ku aing sabut. Aing duit boga sia teu mere ka mana durhaka aing teh. Cicingna di dieu asa bener ngaji sia. Kudu balik. Gampang kecuali aja ngana teu boga duit. Oh jadi turek balik udah ingat modal mana teu boga. Aing ge dahar isuk teh sore. Hari boga mah ulah cicing geus ku aing dibere sadahar. Mentek aing dibogakeun ge ku Allah keur mere jelema kieu teh. Gitu. Ciri mursyid itu kan. Berehan, tidak takut resiko, benar. Sanggup berkorban, hati selalu Ibrahim mata sukses pendidikan anak hiji-hijinan nabi nujar di nabi putrana teh Ibrahim. Naon sebabna eta visi misi yang bagus. Niatna. Tadi kan man hafadzal fuad teh hartina ngaraca teh ngaraca nih sing bener niat. Kurikulum mana? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ari guru nu bisa istighfaran dosa santri wa yuzakkihim sa mursyid. Kekat nama datang kulawarga teh Gusti putra abdi paparin guru mursyid. Kekat mah kitu ringkesna kan. Urang lamun lahir budak osok manta guruna tara. Osok guru lahir adan lagi adan teh ngadoakeun. Paling ngadoakeun muga-muga subungan. Tara Nabi Ibrahim mah teh minta beunghar. Muga-muga dibere guru. Itu wa ba'ats fihim rasulan utusan. Anu mana yatlu alaihim
ayatika hiji guru anu macakeun ayat Gusti itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ari tilawah mah dibaca diteuleman maknana diamalkeun eta tilawah lamun qiraah maca eta bener inna hadzal qur'ana tah lamun Qur'an eta qiraah maca lamun yatlu alaihim gitu muga-muga Gusti maparin guru putra abdi gitu anu macakeun ayat-ayat Gusti dibacakeun digali maknana diamalkeun wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba ilmu dhahir wal hikmata ilmu batin ilmu usul itu ilmu syariat jeung ilmu hakikat ibaratnya gitu padahal kitab teh Quran dina Quran teh aya hukum tarekat hukum syariat aya hukum hakikat hukum wal hikmata mah eta ilmu hikmah ilmu hiber ngapung apak sanca ilmu usul paparin guru anu bisa ngajarkeun ilmu usul Gusti ka putra abdi wa yuzakkihim ngabersihkeun guru nu ngabersihkeun putra kulawarga abdi guru mah yuzakkihim ngabersihkeun teh ngabersihkeun bodoh ngabersihkeun dosa sa mursyid guru mursyid teh anu mampu mere ilmu mampu ngajar amal mampu ngabantu amal lin ukur ngajar hungkul lin nyontohan hungkul ngabantu amal dibantu aya murid anu seperti hebat jadi hebat gara-gara guru mursyid kita kamari diterangkeun sababagja tilu turunan mulia guru mursyid tuluy cicing di tempat anu saroleh dina nyatana mah kumpulkeun ana hiji turunan bisi lain turunan soleh kita putus asa aing sing ngaji ka mursyid turunan soleh mah ulah cicing di tempat anu teu steril tina virus akidah jeung alat kajeun asal guru mursyid mah jadi selesai turunan lain mulia itu geuning saro Firaun ge jadi kakasih Allah lingkungan saroleh boro-boro jeung Firaun hirup ge jadi kekasih Allah da boga guru mursyid sa Musa bapaknya si Musa jadi hiji we kan tong mikiran turunannya bisi anu kan aing moal ngaji kali tihar lain turunan mulia moal jadi semua teu jadi kan eta mah secara hukum adat hukum itu biasana nu turunanna alus rek alusna teh hese dadarana kuat biasana kitu tapi anu gair galibna mah aya geuning putra Nabi Kan'an maut kubur ari saroh Firaun asup ke surga mikir jadi turunan mulia teh penting asal boga guru da turunan mulia teh boga guru ge sok Kan'an buktina gitu lagu keturunan bapak aing adalah sarbu rakaat sabeting ari sia kaberangan wae subuh ge ngaku hebat turunan tapi teu katurunan sih gitu kan lingkungan itu penting. Naon sabna guru mursyid mah RO cai balong bisa diinum masukkan RO mah teu kudu cicing di tempat anu teu saroleh buka guru mursyid mah dijaga ku Allah oge da guru lagi mursyid tarek dijen mursyid nya dijen mursyid teu dijaga moal pangijeng mursyid kecuali rek dijen kakasih Allah gitu hiji wae ringkas di dijen nu tilu ulah mikiran nu dua deui bisa bingung ulah mikiran dua penting aing katurunan teu waliullah ilmuna bae lain turunan wali ge daripada turunan teu nuturkeun teu katurunan gitu tak sekolah ulah sok agul keturunan nah kitu nya tapi kudu dihormat katurunan teh ajengan mah budakna taralila ngajina teh sabnaon heudarah geus tara ilmu tinggali kan jalma mah patukangan teh kudu hese tukangnya nasipan bapana budaknya nasipan babari urang mah bapana jago alfiah nya nasipan teh ngarodon bisa tahu oge da beda ruh ya kumaha ruh awak urang
Ruh teh ieu teh tumpak nur Allah anu ka mana doyongna ya? Tumpak nur Allah anu kana salat gitu. Teu bisa nya nasupan mengaburuk jago kitabna oge. Eta tah macul teu bisa haeun. Tani teu bisa haeun sok nita we teh santri. Teu bisa. Nya nasupan teu bisa meuli ka pasar. Teu nyieun. Padahal tangkalawi mah ngagerut aya bisa kudak buru. Teu bisa meuli. Nah gitu kan. Turun teh penting turunan teh kan. Itu sabab darah teh kuat. Darah teh kuat. Lingkungan kuat. Biah matak pendidikan jalma rek bener teh kudu ngaliwatan 3. Hiji imah, 2 madrasah, katilu lingkungan. Imah, madrasah, biah. Biah teh naon? Babaturan, lingkungan soleh itu. Dulu turunan mul, ya boga guru mursyid. Guru mursyid teh madrasah. Eta Nabi Ibrahim, waduh, urang kudu minta Gusti paparin guru putra abdi teh. Anu nepi ka ilmu hikmah jeung ilmu syariah teh dibahas ku eta guru teh. Ulah salah milih guru. Enjang ieu paya diajar. Pan ari kualitas pendidikan mah kumaha guruna kan. Nu pinter teh aya ukola, aya ulama, aya hukama. Ukola mah mere ilmu hungkul teu bisa nyontohan amal. Ari ulama mah bisa nyontohan amal ngan teu bisa ngebantu amal. Pangkat ulama mah. Ngan ulama teh sakapeung sok dimaksudna hukama. Itu. Ari hukama mana? Eta nu warusul ibadahna ka Allah. Nu tajalli hatena. Itu nu bersih tina musyrik jali jeung musyrik khafi. Hukama eta ahli usul ibadatul waslah. Hukama mata aya keterangan bahwa tarbiyah lahalakal ummah. Lamun eueuh pendidikan nu kualitasna tarbiyah hancur moral umat. Misi loba ge pesantren di mana-mana, belajar di mana-mana. Tapi kulantaran eueuh guru hukama hancur moral umat kana. Buki pinter buki ngaco hirup, silih pinteran. Wah mulu bodoh, lu pinter jadi pinteran. Sebab palinter. Mata nu penting mah bener, lain pinter. Ngan syukur lamun bener bari pinter lebih alus, tereh eta. Nah gitu kan. Anu katiluna mana? Nempatkeun kulawarga dina nu lingkungan soleh. Mana Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi jar'in inda baitikal muharram. Gusti abdi nyimpen sebagian kulawarga abdi. Dina lerengkob nu teu jadina naon, ghairi jar'in eueuh palaka. Aya tangkal korma ge ngarang-rangan boro-boro buahan daunna ge ungu. Naon maksudna? Rabbana liyuqimus shalah. Gan we darek salat kitu maksudna. Didoakeun we tidinya mah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Buktina ka Mekah can boga duit geus hayang. Bener. Tahwi ini karena semoga-moga jalma hatena resep ka dinya. Ka kulawarga Ibrahim di dinya pana ya. Jadi resep ka Mekah mah eta nu ka ihata ku doa Nabi Ibrahim. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Gitu. Aduh Nabi Ibrahim keur budak urang ngedoakeun. Ku urang tempat urang sing barokah. Tak kitu tempat teh. Ngadoa ka Allah ka Nabi Ibrahim lara tandus jadi berkah. So di Arab itu turun ti maktab hayang tomat teh asa mujiga menang alami. Di dieu saha sok melang tomat, bang tanyak nang sih. Hayang tomat teh eueuh di warung. Di Tegal melak eueuh. Di ditu nu jauh ka mana aya. Iso doa Nabi itu kan doa kiai di tempat jadi berkah. Asal tempat tandus teh, asal tempatna ieu teh angar. Kunaon? Eueuh keberkahan, eueuh keuntungan dunia. Geus dicicingan ku kiai jadi jembar tempat neangan dunia di dinya. Barokah, teu kurang dahareun. Di Mekah itu kurang dahareun. Sok di Mekah. Halal wahid. Hiji kan naik deui halal wahid nepi ka maktab piluh ku dahareun pamere. Sedekah teh ka maktab berbunga haji sakontainer
dia supaya bisa sedekah kontainer kadu keur jumuahan atau kaman. Nah gitu kan. Wa ma bada'a jeung teu bertela ila wajhalaki angin dan Allah. Bahwa ari itu wajhul haq kita al-mudhiru anu ngadohirkeun, wa dhahiru jeung anu dhahir. Wal mawjudu jeung anu aya. Duna kulil madhahiri ain sakur-sakur tempat dhahir. Wa ta'ajjubu jeung ari kakagetan al-madhkuru ditutur eta nasiun timbul min golabati syuhudi tina bangetna musyahadah. Tina ngalindihna musyahadah ka Allah. Ainahu mangkasun itu syuhud eta idza qawiyan di mana-mana kuat itu syuhud al abdi kasih abdi id mahalat maka rusak naon ala akwan pinatihi dina paningalina itu si abdi apa nia jeung panas si abdi an hatina itu akwan bil marrati sama sekali lamun nur Allah datang kana hate kalakuan hate nu goreng rusak leungit makhluk nu tadi aya ayeuna teh di antara mutak di antara hate nu caang kunur Allah teh nalika panon mangi hejo ceuk hate eueuh hakikat hejo cing kapangi eueuh na hejo teh ku urang ulah keur nyebut eueuh beda beja ceuk ajengan cing apal jirim aya eueuh hakikat ceuk hate balikeun deui kana asalna aya jirim meja ieu sote pada dirangkai ku tukang bas coba ruang ku akan ayeuna rumbukeun di dinya disebut meja teh eueuh meja teh bad datiahna eta keneh pakuna di dinya keneh dibungnukeun hungkul tebus berentuk kieu lain meja disebutna eueuh tah atuh kadinya mikir eueuh teh mata hakikatna eueuh kieu teh keur can diwujudkeun ku Allah mah eueuh lawan jirim ieu ti mana ti johar pirit mana johar yuli Jara yuli di mana lamun nafsul juz'iyah tingali itu. Kakara di kodomu alat kayak geus eueuh jirim teh. Komo di kodomu belum di hadrat Allah. Nalika nyaksi kana wujudna Allah, eueuh sakabeh makhluk. Mata hakikatna eueuh. Najan katingali ku panon ceuk hate eueuh. Rang mah ku panon kaciri pati ditekadkeun. Aya ta eta nu teu make teh nyaho Allah teh. Ceuli ngadenge sora aya ceuk eueuh tekadna. Itu sora cek hati eueuh hakikat nama ieu teh nu wujud mah afal Allah sifat Allah dan Allah nu indiroj dina ieu sora kade ulah salah ngartianana deui jadi panjang deui ngajina tah gitu amun teu diaji kitu cisuk rek kumaha bener dapat teh kadar urang raksa hate tina akidah zaigo akidah nu sasar itu jaga hate tina boga tekad anu salah itu lah sederhana namanya nu bener kumaha tekad nalika panon ningali hejo nu bener tekad kumaha itu nalika boga nu bener tekad kumaha entak ibnu atau ilmu Gusti abdi teh bodoh nalika abdi pinter rek teu bodoh kumaha nalika abdi bodoh keur pinter ge bodoh berarti teu ngaku yen ilmu anjeunna ilmu nu aya di kuring mah ieu mah asar apal lain ilmu seperti ilmu nu aya di Allah tak kitu atuh lah ka man kudu apal bedana ilmu Allah jeung ilmu makhluk entak ilmu qadim ilmu hadis tuh kudu pokona malah ulah ka eureun ngaji terus ngaji ka ajengan wah gitu ka geus ayeuna urang nyimpulkeun hasilna kieu ye tadi Kang supaya sadar diri urang lamun Allah bendu ka hiji jalma sok timbul tingkah hate nu garore itu guys lah lamun jalma teu boga tingkah hate nu bener akidahna zaigo ciri Allah bendu geus kitu da anu diraksa mah anu kakasih Allah mah diraksa taliti kayak bisa disebutan aya di aing waduh Allah teh teu keuleuh salat tapi Allah teu ridho ka aing kunaon ieu teh datang deui ka kiai kunaon ieu salat teu jadi hahalang bendu Allah atau teu matak jadi ridho Allah naon kasalahan tah gitu taroskeun ka ahli-ahli Allah ulah nanyakeun ka batur nu lain ahlina mah teu paham bener kan jalma tara ngaji ka jengan ngamanahan caritana jengan teh salah
Tak loban nyebut sasar ti kejauhan. Sasar aja kan. Oh, udah terang aja sih eta mah ti kejauhan. Apa? Itu. Sasar teman coba ngaji sing bener kahareupeunana. Ka center kunur guru. Lu mah ti kejauhan terang ngaji kok ngartikeun ceritaan guru. Kok apa? Kapal ka Mekah geleutik ti kejauhan. Di datangan mau 800 asup. Matak aya anu ngaleutikeun nu gede ti Bali sabab ti kajauhan. Datang sebener. Sok kupingkeun. Nah gitu, Pak. Lo tu kajauhan. Bahaya ke. Hari lain ahli masuknya lahan kan. Baheula di Ciwantan. Pan orang pemain masjid, marere muning hiji, oh duit itu juga orang kampung baheula muning menang 5 mama teh, itu, dari sur abah, minantuna abah teh, mama iya teh cenah muning teh, terus diical artosna kemana ke, pakai meli slot, wanya meli slot janela 5 muning, harti aing sih. Tehang kamu mah puting abah tanyakeun. Mah mana sih? Ting ka mana cenah jam 10 puting jawaban. Aduh, bingung aing cenah. Salah ngartian. Baheula cenah aya ya anu sok jeung mama santri mama pura ngalacai pula di dapur deket apaleun bahasa mama. Teangan di lubung teang kitu. Deket mah sardam ahikir. Anu jawara baheula di mandian ku mama eueuh ilmuna kabeh. Aing mah mun ngalawan babi teh cenah kusoranganna teh mah tempat. Ditampiling teh muruluh huntulah babi. Eta bebejang abdi. Ieu jang geus di mandian ku mama di walungan. Oh ilmu kabeh. Pas moro bagong teh pang luhur. Naik dibacakeun amalan teu jadi cenah. Oh boy, aing ilmu cenah geus kari sarangkan unggul juga gitu. Apal ke aneh wiridanana mah, tapi ka istimewaana geus eueuh. Teong ka ditu. Naon meuli salat teh? Nya meuli salat 5 menit. Omean masjid ngan lamun nu alus keneh tong diganti. Jadi anu geus garoreng we. Tak abah nu ka ayeuna masjid Ciwantan sadunya pangbutut ka jiga. Oh, kecuali teu sanggupeun abang. Bah, yo cuk mang haji teu Mekah, da geus boga karyawan di ditu na. Ek dijieun masjid teh pada sah. Sawaraha mahina cisok duit. Bah mah teu sanggup ngamean masjid menang mama. Sieun nyalahan aing di akhirat kudu sidang jeung mama cemu pasti ajeung itu haji. Pan urang mah nyahoan ganti we ku urangna. Yang penting gaya we. Tak di akhir zaman mah gaya-gaya masjid dengan salat rareon. Jika bah gomean salat ya bah mah gomean masjid nyarekan mah. Beli ganti megatkeun sedekah batur cenah. Nu bisa gak nu geus goreng ganti. Tak ke masjid nyengkong ge. Geus nyengkong gitu. Tadi lempeng-lempeng. Selagi kusen bisa kan dipakai mun geus teu bisa coplokeun perkara. Itu. Oh gitu kan. Begitu kan. Teu apal bahasa, tara deukeut jeung guru. Teu nyaho ka guru. Pan Imam Syafi'i ge boga santri hese usaha. Hese rezeki. Turun nyakeun guru abdi hese rezeki. Majikan goreng adat, budak teh sarole. Kumaha teh teh? Sabaraha gaji 5 dirham. Loba ting gaji sih. Salah ngerti ya. Atuh kudu minta turun, turun. Ka bos mana minta turun. Ceok teh ke perusahaan mah. Turunkeun teu kaharti. Balik deui, alah cenah diturunkeun gaji guru. Ya, guru diturunkeun gaji kalau beki edan pamajikan. Dia geus turunkeun kurang turun siapa cenah? Yang tadi turunkeun, ka 3 kali turun anger keneh wae. Aku lagi ngam sapi.
kakara aing boga ilmu salah cek sia mah. Padahal santri aing diberi rumus eta harebat tempo tuh. Hari sia mah geuningan. Mah ulang langsung. Da ari kakasih Allah mah diurukan akal. Eta boleh ente jauh ti Allah tidak. Tara salah mikir, tara salah milih jalan. Nah aing milih jalan salah jeung si orang teh salah ngartikeun. Dan salah jalan. Ari sia cenah cek Allah salah ngartikan. Ari sia ngartian bos kumaha? Itu di perusahaan. Ih sia mah salah. Ari anu ngahirupkeun sia saha? Allah. Ari nu nyageurkeun sia saha? Allah. Nu ngarizkian saha? Allah. Atuh lain itu bos sia mah Allah cenah. Salah ngartikeun bos. Allah we balik kumaha tuh Allah Gusti turunkeun gaji abdi lain kitu kehead sia mah. Sia boga 5 dirham gaji teh. Memeh di dahar ke sia sedekahan heula tuh fakir miskin, indung bapa. Agama urus tah kudu itu menang mana? Kakara dahar ku maneh. Oh kitu nya. Kakara kan. Itu. Bejokeun deui ka bos naik deui salah. Salah dia. Taikeun cek aing bener teu kaharti sia mah boga guru. Oh atuh daek nyalahkeun teu wani aing guru pinter. Imam Syafi'i mah tuh 7 tahun katalar Quran kumaha nyalahkeunna. Mas Antren 13 tahun geus katalar muato Imam Maliki. Hadis sahih dicatat ku Imam Maliki geus katalar kabeh. Umur 13 tahun keluar SD berarti pesantren. Bade bapak geus eueuh. Urang mah datang ke pesantren teh kakara ikro hiji. Waktu lu geus katalar mah teh Imam Maliki geus pinter pesantren teh. Ngaji sakedeung atuh betul itu. Jabalila. Tah kakara ngartieun. Oh nya sarakohkeun. Bener balik ka imah teh pamajikan geus dimukena jam 10. Ka mana nyi? Geus hayang salat. Iya aing barokah sedekah. Wah salah. Tapi itu. Da kalau mun urang kurang soleh diri orang kurang sedekah teh. Gitu. Coba lawaan sedekah soleh diri orang, budak kurang soleh. Itu gitu. Wanya ya amal soleh jadi goreng. Amal soleh mah jadi halus ke urang. Tadi ge ketaatan kepada Allah walaupun menyakitkan sedang memperbaiki hidup kita Allah sebetulnya. Sedang mengampuni dosa. Itu halus kumaha. Lah mikiran aing meresek itu gitu nghardeui. Ulah. Dia omean hirup salat nu salah jadi bener gara-gara dipagikeun jeung guru mursyid anak jadi saleh deui. Saumna eta amal solehna ikhlas. Asal ikhlas. So krek kumaha? Baca hadis cek profesor hadis. Batur mah saking pinterna dina masalah hadis profesor gitu. Urang mah profesor ngurus gunung. Lain hadis. Oh betul tu berarti pintar. Geus kitu teh Kang. Jadi sok timbul tingkah hate nu garoreng. Mun Allah bendu ka hiji jalma, timbul dina hatena garoreng tingkahna. Jadi gampangnya Kang, kalau aya disebutan ieu. Jadi Allah teh bendu ka urang. Di situ apal bendu Allah ieu mah. Pada geus salat aku Allah teu ridho ka aing. Puguh ka heuleun Allah. Balik sholat lain kalah ka alus hate teh kalah ngahinakeun batur. Balik sholat aki-aki keur cinukul goblok aki-aki geus tere ka kubur aing ge ngorakeun ka masjid. Oh, sholat kalah ngahinakeun batur. Ciri sholat dibenduan ku Allah. Kalah ngahinakeun batur. Nu jadi kekasih Allah. Ya naon nu goreng. Kunaon make goreng tinggal sabab kosong tina warid. Jadi hate anu dibenduan mah moal asup warid mah tah hijab. Kunaon teu buat datang warid tara boga wirid. Teu boga amal soleh nu baku. Kudu boga amal soleh nu baku ka urang. Aing amal soleh nu baku teh rek maraban santri 10 nu fakir miskin tuluy mantuan urang kan 10 baku tuh 10 hiji atuh
hiji ngalir tina ladang usaha urang kesang sorangan dialirkeun saroleh budak urang rezeki jembar hate jembar insyaallah Allah ridho tadi Korea tuang ke surga kan. Sabab tu boga wirid. Teu boga wirid amal mantap aya ajengan nu tara wiridan. Assalamualaikum boga kitab bismillahirrahmanirrahim. Kumpul santri. Anu negor batur ajengan kunaon tara wiridan. Yang kana wiridan teh subhanallah matasbeh ke terminal bawa. So yang disebut tukang wiridan. Sugan we batur percayaeun ka aing. Lain kitu. Wirid teh amal soleh nu baku. Nu ikhlas. Itu ngeureuyeuh we. Fakir miskin boga 10 nu dibere dahar poe ngeureuyeuh we wirid. Tak gitu kan. Kudu boga wirid kadinya. Ajengan tara wiridan. Ari ieu aing ngaji. Menyalain wiridan ngaji ya. Malah agan mah rada didik anu kagenep ti si Abdul Muhi cek mama ya panerencangan anak mau mah lamun assalamualaikum aya budak milu wiridan teh sok dicarekan budak leutik milu wiridan ini sok itu ngaji ngan kolot belegu cicing aing mah geus kolot kudu ngaji. Padahal mah nyarekan kolot sia teh wiridan make ilmu teh. Irang ngajina sambil wiridan ka aing mah subhanallah bari nyaho di mustaqina naon Allahu teh ari sia janji nyebutanna jiga aing ya Allah make ilmu atuh. Oh, entak aing mah ngaji we mau ka wiridan. Tah kitu. Jadi wiridan teh ku ngaji ari zaman bodoh. Ulah kawe wakalah make wirid wakaku salatnya kada. Salat ngaduk-duk ngaji tara. Rek teh mikiran ka surga terlalu pagi itu. Sarua we jeung usum panen mikiran sabaraha aing menang pare sawana can meuli. Bisa ditancapkeun batu. Are bisa tuna sawa. Ari amal bisa langtung teh sabaya ilmu. Ari ilmuna Allah rungkat. Gitu. Kada ya sok anu kaliru jeung getol we ibadah ari ngaji teh. Ngaji nu penting. Gitu. Mantak assalamualaikum ngaji ya gitu. Ngadidik santrina ngaji terus. Assalamualaikum ngaji deui. Tak terdingkeun ke ngaji. Saya langsung assalamualaikum. Aya rek eueuh huruf kan aya teh bae eueuh mantep. Tak ikhlas urang mah dieren baru kurang. Jangan makmur al-maghfur. Pesantren nanti di tengah-tengah lelengko bleuweung. Tak langkat pesantren teh 3 4. Loba-loba. Siapa anu pesantren? Muhun si Yunun asup ka dinya gunung dia na lelengko. Nah eta mah geus aneh di zaman pesantrenna oge. Api kitu zaman. Zaman pesantren lagi. Namun di jalan itu kesalahan papanggih jeung awewe muka orang balik ka imah teh ceurik di masjid gogoleran. Kunaon lah jajengan aing ceurik di masjid. Lain kalah atoh. Ceurik gogoleran. Ruasin aja. Nyen tempat ru'yat kan 10 tahap pakai awi. Batur mah boro-boro nyin. Naikkeun ge ngeleter di tahap kedua. Lagi ru'yat sana. Naik bener mah kau. Mulai ru'yat Ramadan. Nyieun aku mah coba sok. 10 tahap. Nyieun balong jero eueun sanggupeun teuleum salin teh maneh. Jadi lamun teu kumanehna mah teu bedah balong. Sabab naon teuleumna 2 jam mah kuat. Baheula buka ti mana eta ilmuna duka kumaha geus aya di pikiran kurang. Aduh. Eta mah cenah ngalalauk teh ka kawalungan. Sok maneh masak.
lauk 2 jam lep tulung 2 jam menang 3 ti Iran sok asakan walah eta mah jalma 2 jam tuh hudang-hudang oh Kak aya kitu aya ka pesantren teh make teu dahar teu mah bekal mamur bekal mana-mana eta teu mah beas geus tadi masak 10 kilo di dahar kabeh ngan 2 bulan 2 bulan teh 2 bulan sanggup teh dah. Aneh jelema ya gitu. Ari ngaos jam Jawa mah teh sok jam 2 sih. Jam 2 peuting teu meunang ngageuingkeun. Ka santri ge teu meunang ngageuing kudu nu hudang sorangan. Gitu. Aya nu ngagoler gigireun antep we ulah geung. Oh didikan. Lamun eueuh ajengan ditanya ku batur, ajengan kumaha santri teu hudang? Ngaderes ayeuna cenah mah apa teh sorangan. Langsung kitab dibuka. Ah, kerep teh. Da taroba sendiri opatan. Par terang ngagulug loba. Dinu loba mah tukang ulin biasa. Saur seper loba mah jeung batur ulin. Ari opatan mah pan kudu ahli zuhud eta mah. Teu perlu campur jeung batur. Paling moal ngupingkeun bahasa atau napi hiburan urang paling hiburan tongeret diur salah tongeret jeung adeuna itu kan yes naon tingkah nu goreng kahiji Kang goplah poho ka Allah teh hiji dalil Allah bendu ka urang ingat ka da ari nu teu goplang mah dipikanya aku Allah ciri kakasih Allah mah tara poho. Jadi mun keur eling eta keur jadi kakasih Allah. Goplah mah untung goplah. Kadua mahjub. Hakikatna mahjub teh bendu Allah. Tak iman-iman can nepi kana makom mahbub mah dipika benduan. Itu mata ayat tanda abidin muhibin mahbubin mahbub menunjukkan cita mahjub lamun orang iman seumur hidup dicicingkeun dina mahjubin aduh aku mah hirup urang teu pernah aya nur Allah dina teh mata urang kudu taroki jeung tilu qaswatul qalbi teuas hate teh teu beunang di papatahan teh ciri jalma di benduan kono di mana urang ku batur di elingan teu narima ingat Allah keur bendu ka urang ya gitu kan qaswatul qalbi dan lu dipikari doko Allah masing salah ge langsung bener sugan teh salah sugan teh bener buru-buru mata jalma anu dipikari doko Allah mah sing tiba kana salah ge hatena narima papatahan jeung ngaku eta teh salah jeung teu betah cicing jadi lamun nu betah cicingna salah ciri Allah ben so urang dipapaina dina tuliskeun ditemukan waka ieu teh aya aing eueuh di dieu ulah waka ngaku aing sanjan salat ngaku Allah ridho ka aing ke eueuh eta istighfar ditarima moal ya Allah bendu ya mikir kan ya bocoran jual ieu tong nanyakeun kitabna ya kan mana kitabna jeung wah tanggal maca kitab tereh we di daguan ku saenyeng sare lila atuh ngajina tuh ini jam 12 seperempat qaswatul qol teuas tah kesorena opat hirsu ya kelakuan anu teu bener tingkah teu bener teh hirsu
Tah jalma anu boga panyakit hirsu ciri dibenduan ku Allah. Sing ingat lamun urang keur hirsu keur dibenduan teh ku Allah. Buru-buru minta diampurakan. Tamana mah tobat. Ngaji ka guru mursyid rek tuluy tobat ilmu ti guru mursyid. Tobat teh ke ilmuna ti guru mursyid. Ari tobat sasoranganan ora. Oh guruna kumaha? Boro-boro wirid jang jaokan. Wirid la ilaha illallah ge teu make guru, teu make ilmu, jadi dukun. Lah, lain jadi waliullah. Hirsu kadedemes. Kadedemes kan? Teu wareg-wareg kadedemes. Si yang dua, yang tilu terus dia tungtung. Hirsu cirina hirsu teh paling setik tilu. Lisanun fakhis. Nu kadedemes kana dunia mah ngomongna teh pikeun nyeureun batur. Sakur nu gadege nyeri, mitoha ge nyeri. Komo tetangga. Matak ngadeuketan teh asa neraka. Bener. Ngadeuketan nu goreng obrol ngeunah teh urang. Panas karasan. Itu neraka teh. Langsung we ngajina lah nya. Oh, lisanun fakhis. Hiji kana hiji. Ngobrolna ya lisanun fakhis teh ku Allah akibatna teu diberi kemampuan ngajaga lisan tina ngobrol nu teu manfaat. Nu disebut sumtu teh kan lain teu ngomong. Jadi wali abdal teh tilu, kahiji sumtu syaratna teh pan. Rukun wali abdal teh kahiji sumtu. Ngomong sumtu teh repeh teu ngobrol. Cek mitoha jan tas ditasi ungut. Yang jadi wali salah ngartian sumtu gitu mah. Sumtu mah tara ngomong nu teu manfaat artina. Mitoha dicarekan manfaat teu. Nyeriin teu batur. Ngomong nyerikeun batur. Ngomong teu manfaat. Eta teh lain sumtu. Ari sumtu mah tara nyarekan batur, tara ngobrol nepi ka nyerieun batur sumtu teh. Ngobrol nu manfaat. Nya ajengan kudu ngaji cicing we. Assalamualaikum. Cicing sajam. Kunaon ajengan teu ngomong sumtu. Salah arti, salah ngalogatan eta ajengan. Ngaji tasawufna salah ngamaknaan. Guruna lain mursyid, tara ngobrol. Salah ngartian. Ulah ngobrol anu teu raoseun ulah ngobrol nu teu manfaat. Ulah ngobrol gitu. Dua, yadun bakhil korek ciri hirsu. Jalma nu hatena kadedemes kana dunia mah cirina korek. Boro-boro ka masjid ka mitoha ge korek geus ngap-ngapan. Mitoha ngap-ngapan balah mungkin maot aing boga warisan. Ripu. Yadun bakhil. Nu katilu qalbun ghadib. Qalbun ghadibun. Hate anu pinuh ku kakeuheul. Teu boga kanyaah ka batur. Eta sakitu mitoha geus ngap-ngapan ripu. Sugan sok atuh kumaha mantuan. Ceuk pamajikan kan itu bapak teh geus ripuh pangaboncengkeun atuh ka puskesmas. Kagok aing keur nyiri. Cicing atuh. Teu boga rasa-rasana lah kitu ceuk masih urang nya. Jalma anu kadedemes kana dunia mah teu boga kanyaan kan. Teu rasa-rasana. Sok mun teu rasa-rasana teh kumaha ceuk urang dieu artina. Tega heuh tah kitu, jalma tega teh eta teh. Jalma tega. Jalma tega teh hirsu kadedemes kana dunia. Teu boga kakarunya ka batu. Ya jalma anu teu boga hirsu mah kasaha wae nyaah.
Yuk aing kabeh nyaan tak dibagikeun ka dia yang mere mere mawe amaluhu lidaipan lamun di ditu di Nabi Ibrahim tilunya kan ciri hirsu kalimatulul amal kaopatnya kalimat standarna mah tilu hirsu mah ayeuna mah tilu tadi kalimat tulul amal jauh panglamunan teh sabab Allah bendu jadi ditulul amal kenaten jalma anu dipikarido ku Allah mah qasrul amal tak mun salat hati-hati da sieun salat pangtungtungna na hirup kuring kajen jag-jag anu maot tas jag-jag gini bisi pangtungtungna salat nu ayeuna hayang sing diaplen pagi deui jeung asar bawa pangtungtungna terus kitu hirup asar teu nyangka rek tepi ka magrib eta qasrul amal muga aing lah rek husu teh geus satahun ka areup kagok ayeuna keur nyieun imah aing dieu tama tulul amal mata ciri tulul amal kan tandana ye urang tilu we da loba tandana mah tilu we tanda tulul amal mah jelma loba ngalam kada bu bisa buka salaki ulang-ulang ya di tulul amal loba ngalamun lamun kieu lamun tungtungan belak sugan di dameureun suniwan loba ngala ya teh di ari kalimatna mah teu kieu ku abdi ngaranna karti ku akak loba ngalamun hiji lamun dikumpul mah ku aing ke bulan hareup teh pan aing bisa ngalamun tulul amal dua loba bingung wayahna Allah bendu neuneun panyakit tulul amal hirup loba bingung boro-boro pakir najar beungar bingung boro-boro bodoh sanajan pinter bingung hirup nepi ka bingung teh nogak tina umur ngaluyan umur pada umur 30 tahun bingung 100 tahun kunaon jang ceurik mikiran incu sieun teu dahar bisa berapa hiji budak kawin ge encan tulul amal jadi nu tulul amal sok bingung panjang teuing tina umur kayak aing tahun 2080 atau tahun 2070 arek anu mana pila di puncak sabariji 5 bari duitna can boga ari umur geus 105 batu geus 100 kali tulul ya teh nepi moal aing cik atuh angan-angan teh kan rada deukeut we moal sana tukang ulah jauh teuing ngomong kok 30 tahun deui ulah kan dina hadis Rasul mah saur Kangjeng Rasul ya maneh ulah nyarita kana diri mun hirup beurang ngobrolkeun penting aing teh tinggi nepi ka penting-ting moal tah kitu terus mun keur penting ulah mikiran beurang sukan mah maneh teh ngabuluku penting ulah eta teh geus naon sama can puguh nepi ka beurang gitu tungtungan mah ngabuluku kasahanya aing tektorna we bingung mah mesar eta kitu mata loba bingung tulul amal mah cirina loba boga ulang ari loba nu bingung sok marah mai beungeut teh hati matak beungeut nu juhud jeung nu teu beda marah mai we eta mah beungeut bingung we pucat jelema bingung tilu loba sieun ku makhluk eta nu tulul amal loba sieun ku makhluk duit mal pake barang beuli sanajan penting da engke aing bulan hareup sieun teu boga duit teh sieun ayeuna bisa dahar parengan kari 3 tahun deui
Ketahuan harup kumaha rai sieun teu dahar. Matak nu aya teh teu di dahar. Jadi sabab sieun kumaha? Sieun ku Allah. Ari nu sieun ku Allah mah aman atuh. Boga urang mitohari puh mereah sieun dibinduan ku Allah. Urang boga cek Allah sieun dibogakeun ku aing teh kudu mere. Allah teu mere sieun bendu Allah mere. Ya kitu. Loba sieun kumaha eta nutulul amal. Nah kitu. Genap ittibaul hawa. Panyakit hate eta kan. Hate condong kana karesep nafsu. Ittibaul hawa. Hate condong kana karesep nafsu. Naon karesep nafsu? Dosa. Naon sia karesep nafsu? Dosa. Ka Allah nyaho henteu. Kumaha ek nuturkeun ka Allah nentang gawena nentang Allah, ga resepna migawe dosa. Ittibaul hawa. Ciri na tilu anu kamari jadi hijab kabagjaan. Hiji hubbul adawah nuturkeun nafsu. Dua al-wahan, tilu al-jahlu. Takut resiko. Resep papasehan anu nuturkeun nafsu mah kan ittibaul hawa. Coba ari nafsu mah resepkeun pasehan karesep. Beda partai musuh. Beda turunan musuh, beda suku musuh, beda baju musuh, beda kampung musuh. Obal wate musuh. Sabab nuturkeun nawana teh karesep nafsu dosa. Sing teu dek pasea ge ari keheul jadi dosa bener eta nafsu. Kami toh teh mantuan macul mangan bari jeung delek leku. Dosa. Kalau kami toh dosa teh kan. Dosa. Kayeuh dosa. Sok barang bare tapi keheul. Timbul tina kanya. Anu nya dina hate itu timbul tina takhalluq bi akhlaqillah. Rahman Rahim Allah. Batur lantaran tukang eling maka dina hate aya takhalluq bi akhlaqillah. Otaknya masa Allah we mirip-mirip akhlak Allah. Gitu. Allah hampuraan kan? Urang hampuraan. Allah al-jawad bageureun, urang bageureun. Gitu. Di jalma nu tara jauh mah teh nanti Allah. Palimpang. Hubbul adawa al-wahan takut risiko eta ittibaul hawa. Al-jahlu bodoh. Kurang bodoh, terang ngaji. Kurang terang ngaji, sepulit. Orang sepulit terang ngaji kan. Bimitina geus sepulin moal ngaji geus teu ngaji teu boga el. Oh, kitu apa tartib berapa? Baca aya santri ka Abah, "Wah, ngaos teh cenah hese gitu." Cuk Abah teh nu babari mah ulin. Eta gampang dijawab. Teu kudu mikir heula. Aya hese ngaos Kang abdi mah cenah sabar taun hese ngarti. Oh nu babari mah ulin. Sok aya tukang ulin resep ngaji. Tukang ulin geus terus. Eta ulin di ahli dunia, di urang kan ulin. Ajengan resep ulin aya, lain ulin piknik ke Pangandaran. Salah niat dina amal. Nu salah niat dina amal salat hayang jadi duit. Matak mikiran salat mana nu kira-kira deket kana duit. Maji kira-kira jadi duit. Lamun salah niat dina amal ibadah ulin. Takdarhum fi hawadihim yal ulan. Tak Imam Ghazali mah langsung tang-tangan cek Imam Ghazali. Tukang ulin ulah dijieun babaturan. So, Imam Ghazali tengah kitabna bab 40 kitu. Ihya teh dijieun 40 bab. Sok tingali. Tong dijieun babaturan. Ari ku urang kalau dikawin tukang ulin. Ribut. Duit seberapa teu moal hidup majikan tukang ulin. Salaki ka sawah batur mengamparkeun sajadah jangan Cianjur. Ieu mah lain momotoran di kacamata hideung. Ngariung di Bang Emok. Wah, atuh sahaki kiamah atuh.
rungkat rumah tangga kitu bagus. So, bener. Kumaha geus kagum. Buka majikan tukang ulin, ajak ngaji, ulasina ulin. Tobat we geus. Mun teu tobat ca beuki ripuh beuki kolot. Cawab ulin mah eueuh sebeut. Bener Kang. Ulin ka anu ke isuk nyende kemana ulin. Hartina ulin teh dina ilmu madipat mah salah niat dina amal teu ka Allah. Kitu kan kadanya. Jadi salat ge ajengan nguruk ulin. Ngaji ge keur arulin. Juga nama keur ibadah ajengan keur ngaji tutunyuk yo 3 jam ngajina ge. Ngesang. Salah niat ajengan ngurukna eta ajengan teh ngesang keur ulin. Tah gitu. Ari ulin aya barokahna mah salah niat. Kade rusak akhirna. Mata man hafadzal fuad hufidha minal fasad. Jaga niat ku urang, raksa hate, ulah salah akidah, dijauhkeun tina karuksakan. Beuki kolot beuki soleh, beuki kolot beuki barokah rezeki, beuki kolot rumah tangga beuki rukun. Tah. Mun teu kitu rungkat. Tah gitu kan, geus hiji deui lah kencangkeun. 7. Takabur. Takabur teh panyakit hate jalma nu dibenduan ku Allah. Di mana Allah bendu muncul dina hate jalma eta nu dibenduan takabur. Mun urang keur sombong ingat keur dibenduan ku kajeun keur ngaji ceuk ajangan aing pinter daripada nu diuruk. Sombong. Mata kudu selalu tawadu. Tawadu teh lain papayongkodan bari hate ngaku hebat. Kade deui. Tawadu teh ngaku diri teu boga dara. Ieu teh di luhur teh aing di luhur teuing ngan ngahargaan nu mere we. Calik di dinya ieu mah ngahormat ka nu mere. Itu lain ngaku hebat pada di luhur. Luhur teuing aing teh sabenerna mah ulah di dieu teh di. Lain kieu aing teh saha ieu teh. Ngan tawadu aing di tukang we jeung RT. Pugu kudu mah aing teh dihareup terkemuka ini. Lain tawadu eta mah takabur. Tawadduul mutawaddiin takabburul muwahhidin. Cek ahli tawadu eta tawadu, cek ahli tauhid mah takabur. Sabab boga ngaku diri boga derajat. Urang teh teu boga naon jeung teu bisa naon, sanajan ku batur dihormat. Ngahormat teh batur nu pada teu nyaho kekurangan urang. Bener. Jangan tuh guru aing mah salat peureum balas sahusu. Cuk santri, cuk ajengan bobrok husu aing mikiran rek meuli motor. Kurang duit peureum teh. Kasaha aing buka. Tuh ngahoresan teh batur berarti apa mun nyaho dibukakeun antena. Santri moal daekeun deui ngamakmum asar aja. Aing hangeun ngawak ajengan sok mikiran motor. Wah barokah hati rezeki. Takabur. Ari ciri takabur 3 we. Dan 3 we ka. Kalau batuing rea mau tamat disebutan kabeh. Cokot we 3 supaya ramjang-ramjang urang teh apa. Mun teu keur takabur karasa aing teh keur takabur. Hiji sok ngahinakeun batur. Sabab aing ngarasa alus daripada batur. Eta nu takabur. Ulah kana-kana batur bajuna goreng. Can puguh amal nama buah khusyuk batal aing. Aing make coba salat juga nu. Salat mah buah ele aing ku jalan. Ulah urang ngarasa hebat. Kaiji tanda anu takabur mah sok ngahinakeun boro-boro batur inung bapa dihinakeun, metoha dihinakeun. Cik atuh hargaan batur. Jadi sebaliknya nu tawadu mah sok ngahargaan dihormat. Atuh mun kolot inget amalna. Mun ka budak inget dosa. Amal kolot mah loba batan aing sanajan aing getol ge. Da kolot mah muslilah hirupna seutik-seutik jadi loba. Hormat ka kolot. Kajen teu apal sa kolot ieu.
Ka budak mah inget kana dosana. Budak mah puluh-puluh rampus ge kana dosa budak. Mah pati loba dosana. Aing geus kolot patan budak eta. Dosa loba aing. Ari loba dosa jeung nu saeutik dosa mulia mana? Mulia nu saeutik, patak urang ngahormat ka budak. Sabab inget dosana saeutik mulia budak jeung aing. Tah eta nu tawadu maka. Aduh abdi mah teu tiasa. Sok jangan ka tiasa pal cek hate mah malah bisa kos aing. Teu takabur begitu mah. Lain tawadu. Dua. Sok moyok batur. Sok nyacan. Cacawat ieu. Kayaknya nu lalajo ieu ge nyugu tukang bas. Nyeun imang kecawat. Ieu jangkung deui teh ya. Penek. Manehna teh tah nyugu gitu becus. Cacawat deh ke batur, sombong itu. Salah jangan maca, irobna ya kudu nama PS. Indik erkeun. Padahal batur mah leuwih nyaho. Domir teu sesuai ya. Wa kullu hayal jamu ba'da husila. Ala domirin laikin. Nah, ieu hu buat balik kahu bukan loba. Nyalotkeun goib 30 usolli ala man shalla alaihi imam ke alaihi mul jangan. Batur mah apa? Aing mah teu ngabalikeun domir kana maknana, kana lapadna aing. Pan ari man mah rek awewe lalaki man, 1000 man. Aya jamanna lapan man we hiji man, 2 man, 3, 1000 ge man. Balik domir kana lapad. Nah, teu naon ngan dieusian man teh aing mah 1000. Nah teh. Balik kana domirna. Teu pernah erang ka eraan, cacawat ke batur. Buat terus kunaon ya teh make alif lam padahal teu kudu make alif lam juga ieu teh juga sifat gitu cuk manehna padahal mah ieu teh ulah make alif lam batur aya ngarti dina lebah kalimah aya majazbi ziyadah aya majazbi hadfi batur tara ngabuang Pak jawab cenah ieu eueuh padahal batur mah manana naon maksudna tinggal itu ya kana budu gel muncul muktadorohir masalah sanggup nyalahkeun Quran nak budu iya kan bener muncul bahasa Arab ya kana budu naon cisol li taksis ngaji ilmu bilaga ngaji alfiah hungkul tuh kan di era urang yang mau cacawat ke batur kada bisa nyawat takabur sok cacawat ke batur. Tak aya jangan menmangi kitab sesuai kalimah ternyebut salah kamu soni kayak eureun lajang aing ieu teh ka lieur ieu sabna aya musoni pinter teuing aing nepi ka teu ngarti ieu ini masalah musoni batur mana alif kitab mun nya ge salah urang mah salamar gitu bisa maca hungkul pada cek ajengan ditulis da kitu mun kosong mah hese macana gitu bisa narkibu nyarab teh apalah cuman gitu Pak. Sok popoyok kaba nyacan batur. Sabab asa aing pang benerna. Kudu yakin nu dipigawe bener ngan ulah ngaku diri pang bener. Nah, di mana ya bahasa batur dengikeun bisinya batur leuwih bener. Ngan yakin urang bener teh ieu nu dipigawe ku urang. Nabi Ibrahim hadza rabbi bulan mah badal. Hadza rabbi palama apalat la uhibul apil nya pangeran suruh ganti deui urang ge bener ibadah kieu pigawe eta lamun salah cek ilmu urang ke ganti we naon bener kan matak ulah ngaku pang benerna tapi kudu yakin lu pigawe bener sabab moal ngadenge pepatah atawa saran ti batur popoyok we sepang bener katilu sok nentang ka batur jalma takabur menentang geus eta. Eueuh rukuna, musyawarah tedur dan para saya juga gelut kok. Ulah nentang kan, silih seblok L. Urang mah paham kieu asukeun. Geus teu katarima geus sapang urang. Ulah gagawah kade ulah nentang ka batur kan. Sabab tara narima saran, asa aing pang pinterna. Tara narima saran tiba.
asa aing pang benerna eta takabur, asa aing pang alusna tilu dah, asa pang alusna, asa pang benerna, asa pang pinterna. Itu hirup mah kudu pinter ngan urang asa pang ulah nu hebat mah ini pinter ngarasa, ulah ngarasa pinter. Si eta mah pinter ngarasa, mata ngobrol ge dipikir heula. Mun aing diobrolkeun kitu nyeri malah patur ge nyerian. Pinter ngarasa. Mun rasa pinter, kepala bodoh. Bodoh ngarasa pinter. Eta mah pang bodoh-bodoh nu bodoh. Sabnaon teu nyaho bodoh-bodoh acan teh. Bodoh sehingga dianggap pinter, teu nyaho bodoh bener. Pang belet na jelema teh. Nah gitu kan. Tadi 7 we kan. Mun aya nu 7 ingat-ingat aing keur dibenduan ku Allah. Nauzubillahi min muga-muga ditulungan ku Allah. Dijauhkeun tina perkara anu jadi ciri-cirina turul amal jeung ittibaul hawa anu penting nama eta. Allah ridho ka urang, sanggeus Allah ridho ka urang insyaallah muncul dina hate tingkah hate nu aralus. Itu adalah doa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.